ieu teh bukti, ieu teh saksi. Panangan anu keur dicabak teh saksi kahesean Bapak. Panangan anu keur dicabak teh bukti kanyataan Bapak. Bapak anu geus indit isuk balik peuting duhulu tak nyawa cek paribasana melaan teteh. Panangan anu keur dicepeng ku teteh teh milik lelaki pertama yang mencintai teteh. Sampai situ paham teh? Iya teh. Hiji-hijina lalaki anu mika cinta teteh pangheulana. Hiji-hijina lalaki anu mika sono teteh pangheulana. Hiji-hijina lalaki anu pangheulana lungsur doa teteh is. Calon suami teteh pendak sareng teteh. Ditakdirkan ku Allah jantan calon pendamping hidup teteh, imam teteh. Beliau mencintai teteh mungkin saja karena ada alasan, tangkos aya alasan nana. Teisnya soleh, teisnya bager, teisnya pinter, teisnya cantik, betul? Karena teteh dipilih ya, betul? Itu alasan bager. Tapi bapak jika cinta teteh itu butuh alasan nana. Cinta sejati teh ini loh teh, cinta yang tidak memerlukan alasan apapun. Bapak mika cinta teteh tenuntut syarat nanaon ka mama. Bapak mika cinta teteh teu butuhkeun alasan nanaon. Ragrag kanya bapak, ragrag ka sono bapak, ragrag doa bapak keur teteh. Apakah sudah sebesar itu cinta teteh ke bapak? Kadang sering kapopohokeunana nya bager, sering kapopohokeunana teuteut bapak sing antep. Iya. Si bapak anu pangteridona ningali teteh ngicelakeun cimata alif alatan kanyerian hate. Bapak terido teteh gering, bapak sieun lamun teteh jauh kumaha. Doa bapak ka Gusti, ya Allah kaabdikeun bang baluhna. Ya Allah kaabdikeun gering jeung nyerina. Pun anak masih nawawiyah. Teteh geus nepi ka mana nya ka bapak? Kantos teteh lamun ningali bapak kumarulung panas tiris Gusti kaiiskeun we geringna. Ya Allah, tandona we keur iis, ieu iis tandona kaabdikeun panyakitna, kaabdikeun capekna. Bapak ka dieu kaiiskeun, pada melan bapak urang damelan ku iis. Kantos kitu ka bapak. Yang kita tahu cuma minta rumaos. Urang geus boga penghasilan, urang geus boga dunya sorangan. Tapi angger ogo mah ka bapak. Tapi angger barang penta mah ka bapak rumaos anak. Apa yang sudah bisa teteh berikan? Kahayang teteh, ogona teteh, segala rupa dipenta ke bapak. Kantos teteh naros, bapak capek tuh pak. Taharanya anak, bapak gaduh artos teteh pak. Taharanya anak, kita tidak pernah mau tahu. Yang penting kahoyong urang laksana. Laras, iya numpang sering na dibaudan ku teteh. Mus-mus kasempat, mus-mus kabaudan, mus-mus ditinggalkeun. Si bapak anu sering dibibisani kacapekna ku teis. Si bapak anu sering dianggap enteng kahesean kanyerianana. Si bapak anu sering dipopohokeun ku urang kasayanganna. Lalu apa yang sudah bisa teteh berikan? Cenahnya ka bapak. Kagambar ku teteh ayeuna yen urang can bisa mulang tarima ka mamah ka bapak. Tebih tanah ka langitna kanya anu jadi indung jeung menjadi bapak batan kanya urang ka arayeun rumaos gedekeun ka rumaos can bisa mulang tarima ka mamah ka bapak kalah seueur ogo seueur ngahesekeunana kalah seueur ngariweukeunana urang punjungan mamah jeung bapaknya anak urang wasudan pasampeana sugan sing tiasa marsihan kalepatan teteh ka mamah sareng ka bapak indung kakara bapak caketan mamah anak majang sakedik geus mah tanggeuhkeun dina lahunan putrana teis tadi teis ngangkeun nyaliranya bahwasannya salami ieu da can ngalaman musapan bencetan ngawasupean mamah danget ieu mengpun Allah maparinan kesempatan ka teteh di situ kealaman sumpah itu di situ kealaman tahun-tahun ka ayeuna patkeun dina hate teteh nganuhunkeun ngararasakeun kacapek mama sadar kana kanyaana sadacan teteh ngaras usapan heula pean mama usapan pencetan teu mamah aku teh nuhun capek
pean mama hoyong nganuhunkeun ka mama ngasun peana leres simpen pean mama na di handap teh geus mundur sakitu. Orang keras nyarios ke mama. Apapun yang ingin bungsu sampaikan ke mama. Cepet pandanganna dugikeun anu salami ieu teu kakedal ka mama. Ma, hapunten Iis. Hesekeun mama seringan nyeri hatikeun mama musingkeun mama dialih dugi ka ayeuna ukur ngahesekeun mama ma lahir batin irisan pada dikumaha wae ku mama. Ampun mama, Iis suruh mawas karena kelepatan Iis. Mugi mama ngahapunten, hatur nuhun mama. Kanggo kasayan mama, sabarna mama, nyaahna mama, nuhun mama. Abdi izin bade nikah mugi mama ngaridoa sakan Allah ridho mama kedakian tepi mama kedakian dikatutui mama simpen jangan semua kesaksian pembuktikan mama nuhun mama Iis ya mama ya mama ya hapunten abdi mama mama ikhlas
urang ngaras ka bapak anu tos ngadama-dama teteh salami ieu. Tak bagian tilang deui bapak tangguhkeun dina lakunan putra sampean bapak. Usapan ku teteh, pencetan ku teteh. Pak, kacape abdi mah teu sampira. Selesai kukuan kahesean kacapean bapak, tapi sebagdang pedang basangkal wantun ke bapak, anggap enteng kena lain ke bapak, wani ke bapak, asa iis boga asa iis bisa. Ampun bapak, ampun Allah, ampun bapak. Mundur deh rada nyerong baju rada ditarik sekali pak tapi nggak mundur sekali dari bager meh raos masuk pegang pean bapak. Bapak capek salam dia kuis pak, ampun bapak mangapean anu capena bapak. Orang usapanya Pak Kuis, orang asuhnya Pak Kuis, damang capenanya Pak. Nuhun Bapak, Bapak usapan Pak Bapak. Nuhun Bapak, nuhun Bapak, nuhun kelengkar Bapak anu teu kaitung gecekna. Nuhun kelengkar Bapak anu teu kaitung usahakeun ngagidekeun sampai kapan bapak nyumputkeun wae kacape bapak, bapak nyumputkeun wae kahisean bapak keur kabunga putri bapak. Mugi Allah ngaganjar kasayan bapak, Allah buruhan bapak Gusti. Nuhun nuhun geus teras nyariosna ka bapak. Pak, hapunten abdi Pak, tos sakumaha ka bapak teh, kumawantun wae, anggap enteng wae, Pak. Iis teh kadang sombong, kumaha bisa iis, asa boga, asa bisa. Padahal segala rupina dijejakkeun ku bapak, lengkah bapak, repotna bapak. Nuhun bapak, hapunten iis bapak. Tacan tiasa ngabuktoskeun kanyaan, kalaseur kahoyong, kahoho wae. Ampun bapak, nuhun pak, mangukanya bapak, ayo wae kami iis, siap wae, nuhun bapak, ngawiyat mama bapak, titip mama, pilih tepi jaga. Bapak, nitip mama, si bahagia, sehat sedayana. Bapak cipta jelius bapak, isu yang gak pengaruh bapak. Doa
Nuhun Bapak. Pak, Iisnya ke Bapak. Ya bisa. Iis, Bapak sejak hapunten sampai Bapak tadi Bapak hampura Bapak sama Bapak kiraan kena sekarang pina Iis hapunten Bapak. Bapak ridho Bapak ditinggalkan ke Iis, tapi pamah hidup lamun sama hidup terus panggil sareng kabagdaan ulah boh kajutun ibu nama Bapak sanes hoyong namung nakitunya mun teh mah mun daya ya Bapak malih Iis atuh abdi bade amanat kadujankeun sarogena calon sarogena pamugi ya putri abdi pangjalankeun pangjalikeun pangapikeun boh bilih teh mah bicara kana jalan anu dibere tu Allah pamugi pangjepretkeun khususna calon pangeukeun pamkeun oleh ka ibu ramana mangasin kuris berang teh Iis gerak miang hidup saku masuk sanajan Bapak berat temenang berat nyaah temenang nyaah bernya sok enak Bapak doakeun ku Bapak cing pepenak sareng kamuliaan Iis mudah-mudahan Iis ka rumah tangga cing jantan rumah tangga anu sakidah marohmah tul maren warohmah cing aya ridho di Allah Subhanahu wa taala beral hidup keramiang anu sakumaha di kapunutku calon panganten pameket mangga Iis Bapak nyerakeun bidoa mudah-mudahan cing aya ridho Allah Subhanahu wa taala beral Iis keramiang Sungkem ka Bapak. Bapak, amin. Amin. Salah kasar. Terus tadi Iis salah sama ayah kamalinaan bahasana kulemna Iis teh terus gaduh kabang berat dada Iis. Terus gaduh sing harepaneun, terus gaduh panglayanan. Ya teh supana sia sok Iis salah mah kumaha carana barang jatan ibu rumah tangga. Lakukan rumah tangga Iisnya layani si anu sekolah mistina ulah nyeun masalah Iisnya Bapak maaf Bapaknya jelas tinggal dijeliat kalina mun aya masalah Iis sok Iis regsekeun ku Iisnya di Bapak sakitu we ada di Iis sing robah hati di Iisnya sing robah Bapak mah nitipkeun Bapak sok hidup dal anak si ku Bapak didoakeun Atur nuhun Bapak, atur nuhun. Sarengsek nanti Bapak bager tepangan sawargi-wargi sadaya Raka uak bibi eyang sadaya suhunkeun pangapuntenna rangkul aminkeun pangdoana bager
walatra kanggo teis. Mama besan daripada nyiram. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wargi sadaya anu ngiring-ngiram tetehna ngadeg diandukan ku mama lajeng sasayogian kanggo sawer siraman. Tetehna ngadeg lajeng diadukan ku mama. Alhamdulillahirabbil alamin, para wargi sadaya hormatan sim kuring rutin